bulan puasa bentuk beres lebaran mengalih gila di mah sekali nanti ini ini ya harus nama di chat ya mati sudah buah chat di chat ini tapi udah sakit malus kan Keur ningali naon, Kang? Keur ningalian imah nyi. Aya naon? Ya wah naon imah yang ningali imah. Aya nu salah. Eueuh nu salah. Jeung bareunna ge mah nya imah salah. Moal salah imah mah anu salah mah nu boga imahna, nu nyieun imahna nu salah mah. Nya lamun teu salah mah tuh kunaon make kudu ditinggalian. Ya hayang we ningali atuh nyi. Teu salah meureun ningali imah sorangan. Duh. Hujan, Kang, ka imah yuk ah. Ya, ngaruh ieu. Ayo. Yap. Wayah kieu hujan tapi ngeunah juga nanya bulan puasa hujan mah berarti badan nangkring di dianya poho hujan pun ieu teh itu popoyan jahitan kunaon Kang saroe kumaha maksudna eta bieu cenah tadi jahit ih lain jahitan gitu nih lain jahitan di kaputan lain jahit yang ampikeun ka jero pan itu hujan bisi baseuh deui. Oh, ampihkeun kitu lain jahitan. Ampihkeun maksudnya kitu jahitan teh ampihkeun. Ari jahitan mah atuh dikaput. Pan dijahit gitu. Oh, nya ke atuh. Ngajang keburu ieu nya. Nya. Eta mah. Bahas lamun eta popoean dijahitan heuh kita nya salah dijahit dikaput beureun kaos jadi rapat kabeh. Bisa diasupkeun kana hulu kana leungeunnya. Kebetulan kadinya maksudnya iroh gancang nyi nya hujan geus dijahitan poean teh acan dijahitan maka ngan lamun diampihkeun mah enggeus maksudnya diampihkeun dan dijahitan enggeus diampihkeun nya enggeus diampihkeun mah ngan acan dijahit ai iroh mana wae manya ieu lah raraseuh akang teh tadi teh sabenerna teh keur ningalian naon ningalian imah nyi ningalian imah urang ieu pedah gitu ayeuna erek asup lebaran hayang meureun imah teh alus nya emang sitara tiap tahun yang dipulas deui dicet deui kitu matak ditinggalian tadi teh atuh kari Kang tinggal dicet kapan teu boga chat nani lamun boga chat berarti kamari geus dicet atuh teu kudu ditinggalian deui geus beres na ngechat meureun aya boga chat nya atuh ari teu boga chat mah ulah hayang ngechat Kang bari ge sahan ngechat nih kapan eueuh chat nage sok dieur nyai mah tinggal meuli atuh Kang ai nyai kapan apa akang teu boga duit lamun akang boga duit mah ti kamari geus meuli chat meuli parabot jang chat koas jeung sajaban eta geus di chat geus beres lah meureun aya mah nya atuh ari teu boga duit ulah sok hayang meuli chat ai iroh bari ge sahan meuli chat sahan ngechat akang masuk ku ningali imah hungkul alus kena atuh henteu kitu boga duit segala hayang Kang kunaon atuh teu minta ka si Pak Haji chatna era atuh nya hayo minta ka Pak Haji tahun kamari minta era atuh embung urang minta ka Neng Iis we atuh ayeuna mah sarua-rua keneh atuh ka Pak Haji eta mah ulah minta embung era Kang mah moal gerakang bager Neng Iis mah
apa neng is bager pasti mere, tapi kan orang teh boga harga diri atuh, boga harga diri lah gitu. Ulah hayo-hayo wana menta bisa disangka orang teh jelema teu mampu. Barinya. Nah memang gitu, jadi embung gitu, kecuali dibere, mun dibere mah ditampa gitu. Aya mah teh embung lah, kan bisa dibere na. Jadi kumaha atuh Kang? Ek di chat mah lima teh. Bari lagi saha nu ngechat imah atuh nya. Ari kamari cenah akang hayang ngechat. Teu hayang ngechat ngan seukur ningalian imah hungkul, jigana lamun di chat mah alus gitu. Meuli atuh Kang teu boga chat mah. Astagfirullahaladzim, pan geus disebutkeun tadi ge nyai. Teu boga duit, da lamun boga duit mah geus meuli chat, geus dichatkeun. Heuh atuh akang teh lamun teu boga duit ulah sok hayang meuli chat. Bari lagi sanu hayang ngechat. Balik di kadinya. Aneh ya. Nyai nu aneh. Geus puguh sagala teu boga loba kahayang salaki teh. Lieu. Tereh lebarannya kan Nya, beres kedeung deui. batur mah geus siap-siap meureunnya geus marunang baju. Bima acan Kapan kamari teh nyai teh ka pasar, Lin? nya Kang nganda di pasar oke nan kalakah lieur. Lieur kumaha? Kapan niat teh ek meuli baju? Kamari teh ngobrol teh. Nya kan abi teh kamari teh indit ka pasar Kang. Ti mimiti asup nepikeun ka ujung eta abi. Naulen teu manggihan. Nya teu manggihan. Pan di pasar teh loba nih toko baju teh lain hiji. Ditungtung ka tungtung teh toko baju ngajajar. Tinggal pemilihan dirinya pasti aya meureun. Nya Kang ari tokona mah loba eta ogen, abi ogen apa. Ngan anu ditayangan ku abi teh eueuh gerakan. Neangan naon nyai? Neangan baju, Lin? Nya neangan baju, ngan tiap kali nanyakeun kanu dagangna teh kalah saleuseurian nu dagangna teh. Oh nya seleserian. Piraku atuh nu non nu ngajual baju datang nu meuli pleseuri, bade bisa naon Bu, bade bisa naon kitu. Biasana ge. Si akang masuk tara percayaan kan abi nu ka pasarna gen. Ngan anu ditayangan ku abi mah nya eta eueuh akang diunggal toko gen. Neangan naon nyai, neangan kumaha model kumaha atuh. Neangan baju bedug akang. Manya baju bedug. Kabeh ngajual baju bedug atuh nyi. Cek age ge di pasar teh loba toko teh lain hiji, lain dua, lain 10. Wah ngajajar ditung-tung. Pasti eta teh baju teh araya baju bedug hungkul. Nya ngan anu ditayangan ku abi mah eueuh cek tukang dagangna ogen cenah teu aya kalaka saleuseurian. Kalah lieur neangan ge. Teu ngarti akang Manya eueuh baju bedugnya. Masih teu ngarti? Yeuh akang kan abi teh nya neangan baju bedug nanyakeun ka unggal tukang dagang teh. Tapi si tukang dagangnana teh kalakahna remalanna teh cenah ibu teu aya. Acuk gambar bedug mah aya ogenan Spiderman, Batman, Ultraman, naon deui nya. Kan atuh da abi mah lain neangan gambar kitu Kang. Nyai. Ya moal aya atuh baju gambar bedug mah. Aduh atuh ya dina aya gambar hiji dua nya moal atuh pas paingan seri-serian atuh nu jaga tokona moal aya atuh. Moal aya baju bedug gambar bedug. Sok lieur-lieur wae. Apaan cenah akang tahun ayeuna mah cenah batur oge mareuli teh baju bedug. Anu dimaksud baju bedug teh lain hartina baju aya gambar bedug lain. Tapi baju biasa. Ek nama kelirna kumaha, ek modelna kumaha, ek gambarna ge naon. Ngan disebutna teh baju mun meuli di sampai mah lebaran teh disebutna baju bedug gitu. Heuh nya eta eueuh akang abi geus nanyakeun ogen. Di mana atuh Kangnya anu aya? Badan ge mun aya ge era tuh akang make baju gambar bedug banyak. Era ge gambar naon lah gambar cekan tadi Spiderman atau polos gitu.
ima baju gambar bedug atau kostongan wae nyai nya atuh kelas serian. Ai. Teuing abi mah kalah pusing atuh da Kang. Kang belum nih nyai akan pusing. Ingat sada serian tukang dagang. Aduh, untung itu ngilu. Ngilu wirang meureun uing mengilu teh. Ari Akang erek meuli nu kumaha? Nya baju biasa we nyi, mun aya mah teu kudu baju gambar bedug, baju biasa model kieu tah. Nya. Tapi eta mah lah sok nyai heula. Nanti ai meuli mah akang mah teu naon baju gelobak keneh. Nya eta atuh dak pugu eueuh anu dipikah yang ku abi mah. Ari Akang hayang nu kumaha? Geus lah teu kudu akang mah teu bumingran akang eta nyai we lah jeung si Mu tah pameulikeun baju. Akang udah lobak keneh itu baju tahun kamari ge aya keneh lah. Cik atuh Kang ulah sok nyerakeun abi nya Akang lebaran erek make baju rebigan kieu. Nih. Mending keneh make baju rebig daripada kudu make baju gambar bedug mah. Aya we baju bedug. Kayak atuh Kang nya urang neangan ka toko sabeula sugan aya. Moal aya iroh, moal aya baju bedug gitu mah. Dina aya nage hiji tina 1000 meureun nya. Moal aya baju gambar bedug cik atuh nyi. Kumaha ieu teh? Hujan wae nya Kang bulan puasa teh. Ya halus nih hujan mah daripada panas bulan puasa. Kan hari panas mah jadi ka urang teh kumaha haus. Nah, haus mah nama lah, aya lapar mah teu pati ieu. Aya hujan mah kan ngeunah tiis gitu. Sih eta ogenan. Ari panas mah bahaya. Akang bisi godin deui. Geus dibahas di soal eta geus eta mah dah henteu mah. Kala akang jadi inget dek nanyakeun ieu ka nyai teh. Ai eta nyai indit ka pasar nya. Naon nempuan kue, terus nempuan baju. Nyai boga duit? Henteu Kang. Atuh nah teu boga duit mah di ka pasar. Ya atukeun we Kang kan nanaon ogenan kudu ditinggalian heula. Tangke lamun geus boga duit kakarek dibeuli. Kapan teu boga duit? Sih teu boga duit tapi da tenang Kang. Nyai teh miluan arisan. Oh, miluan arisan? Anjing abang teu apa anjing ieu arisan? Kan ka ibu-ibu ari ibu-ibu mah geus di tahun kamari. Abi mah tahun ayeuna miluanan. Oh gitu. Gede meureun menang nanya. Nya lumayan we lah Kang ajang meuli kue jeung baju bedug mah. Saan si eta? Irari bukan eta arisan teh nya? Nya nyebutna mah cenah tahun ayeuna cenah pas lebaran. Abi ge dacan apal Kang? Mah nyocan apa? Kapan meureun tiap bulan teh nyai mayar lin? Encan. Atuh encan mah meunang aku mah ge nya. Apanan abi teh ngahajak Kang. Miluan teh engke pas lebaran kan pasti keluar meureun. Iro. Ya mah mungkin atuh. Komo ieu ngaranna arisan. Arisan mah dikoclok. Pasti lagi itu ngaheulakeun anu geus lalila anu iuran nanti lebaran kamari mah anu kakara naon store ayeuna. Ari si Akang kan abi teh ngahajak Kang. Miluanana teh ngadadak ayeuna. Jadi engke teh pasti keluar. Mah mungkin keluar nyi, mah mungkin itu ge mikir meureun ieu roh mencada kakara ngiluan paling lagi di tahun engkekeun. Terus kumaha atunya Kang nya? Ya meureun teu jadi meuli baju jeung meuli kuehna sok aneh-aneh wae. Boro abi geus plak ili Kang. Baik berarti untung we can aya can kapanggih. Waas mun kapanggih tah. Era meureun eta kudu boga arisan. Aduh. Kita bisa boga pikiran gitu bakal menang. Bakal menang kan. Ngiluan ge karek ayeuna. Aduh, ai. Nih.
Ari Sugan teh arisan teh langsung keluar boron teu miluanana ti tahun kamari. Aing. Iro. Anas atoh yang tiba ka menang baju jeung kue. Sarua. Kang, abi teh tadinya basa mulang ti pasar teh asa papanggih jeung si Bu Tuti dah. Betul betul eta. Terus kumaha? Abi teh kan jalan teh basa mulang teh ngaliwat ka hareupeun imahna. Tuluy ku abi teh ditanya, nganahanya kunaon si Bu Tuti teh kalah jumatret kieu. Abi udah kitu dah, abi teu ngarti dah. Maknya gitu nih. Kapan geus katalah Bu Tuti mah someah jelema bager. Cek abi mah da asa sombongnya Bu Tuti teh. Sombong kumaha, Bu Tuti mah bager. Akang mun nanya ka manehna geus sok ngajawab sok seuri. Nya atuh Kang lamun bager mah nya ditanya ku abi menikot kalakah mureleng. Eta meureun nya boga salah atawa naon gitu ka manehanana kungsi teu. Da asahan teu Kang. Malahan mah ti heula ogenan jeung abi teh ngobrol di warung. Eta inget-inget bisi-bisi gitu, bisi teu sadar. Henteu teu harita wae bisi basa eta atau iraha atau sanggeus panggih di warung nya boga salah. Henteu Kang, ngan puguh abi ge aneh. Kunaon poe kamari basa mulang ti pasar si Bu Tuti jadi buat baeud gitu ka abi teh. Mah mungkin tuh nya lamun eueuh masalah masih Bu Tuti kitu. Bager si Bu Tuti mah tuh. Ari akang, abi teh kan teu pira pedah nanya ka si Bu Tuti teh Kang. Nanya kumaha? Nya kan abi mah teu salah nya Kang, kan abi teh ngaliwat aya si Bu Tuti di hareupeun imahna. Ari cek abi teh kieu, nuju naon Butut? Nyatu pantes nih ai kitu mah pasti ngambek manehanana atuh. Pasti ngambek apa teu? Pang namanana ngambek kumaha? Kunaon Kang? Pak eta nyebut Butut. Naon salahna kan ngaranna Tuti. Heueuh, apa kaki ngaranna Tuti, tapi ulah disebut Butut atuh. Ari akang, abi mah alus-alus nanya ka manehanana. Tapi kalakah kitu nemalna. Iro, apa teh Butut teh naon? Naon? Butut teh goreng. Aya alus, aya butut. Nya saha jelema anu daek disebut Butut mah atuh. Ari akang ke heula bututna di mana dak? Nyai mah kur sakadar nanya. Heueuh, nanya nama teu salah nyi. Alus malahan mah. Lamun urang ngaliwat, naon ngaliwatan imah, terus aya jelemana kurang ditanya alus eta teh. Hade, tapi cermati heula gitu nya. Ulah kalimat anu matak nyinggung manehanana. Sok sanajan ngaranna Tuti, ulah disebut Butut atuh panjangkeun Ibu Tuti. Atuh akang kararagok ari kitu mah. Nyai teh nanya teh. Nuju naon Ibu Tuti? Tuh, ari kieu makan nuju naon Butut. Tuh, pantes kadengena oge atuh akang. Pantes nama ngan teu ngeunah kadengena. Siga nama berenang si Bututina we nya Kang nya. Kunaon? Keur eta meureun keur bogaeun masalah mata ka abi kitu. Lain boga masalah eta mah gara-gara eta pasti gara-gara disebut Butut. Ya pasti ngambek atuh. Mun nyai ayeuna naon teh? Anu ngaliwat. Butut nuju naon ka nyai teh? Enaheun moal. Da abi mah lain Tuti ngaranna ge Kang. Iro. Nya salah Nya maksud teh. Heueuh nya sebentar oge. Nya maksud teh ulah gitu ulah nyebut Butut ka Bututi mah geus Ibu Tuti atawa Cetuti atawa Cetut. Cetut digoreng cenah. Cetut. Tuh. Alus kene abi nyebut Butut daripada akang eta Cetut. Heueuh ulah Cetut ulah Butut ulah. Imah waas meureun aya saha Rukami meureun ngaranna ya Ibu Rukami disebutna buruk meureun gitu. Jiga nangka Kang? Buruk juga nangka. Ulah tuh nya kudu di tengah heula. Kira-kira ieu lamun dipanggil kieu teh ngeunaheun moal kitu.
Merenya itu mau tina eta pasti iya mah. jadi abi kudu kumaha Kang? Ya nanya mananya ulah nanya ulah butut Ibu Tuti gitu sok geura seuri gitu mah pasti lanjut nyi cenah iya we nuju biasa nuju bebersih gitu keur bebersih lin Henteu sih keur diuk mun teu salah mah. nya maksudnya keur calik kayak gitu Elah. Atuh kunaon ngaranna make Tuti? nya teu hafal eta mah kolot nu mere ngaranna Tuti namanya ka Akang. Coba lamun lain Tuti meureun abi ge da moal ngomong nyebut butut. Ya heueuh atuh lamun ngaranna lain Tuti mah mau disebut Tuti, mau da nyai bieu disebut butut. Pangajawab ada mah lain Tuti awi mah iroh. Nya ki moal tuh monya ngaranna Asep wakang disebut Ujang. Ya mah ngalieu atuh. Aja mah asa teu rumah salah da. Ieu mah. Nanya aku nanya na. Nanya na sing bener atuh nyi, ieu mah kudu dipikir heula ya nanya teh. Butut disangka teh heueuh mana teh butut gitu mata nya pasti aja pasti beris gitu teungeuna. Bener da. Iya teh bener Kang moal dicet. Moal nyi kapan akang tadi kamar geus ngobrol teu boga duit, teu boga chat, emang ngechat. Anu luar, Heueuh, di luar moal. nu jero, Nya sarua nyi, nu jero nu luar ge moal kan eueuh chat. Nah jeung teu boga duit dina meuli chatna ge. Teu halus keneh ieu lah sakieu mah. Bisa awet lah berusaha tahun deui. Seperti goreng teuing lah. nya Kang, sigana ieu imah da lamun dicet ke warna hideung asahan. Hideung, nu bener we nya atuh mah nya ku chat hideung atuh ngabeleg poek. Nya atuh Kang, kan ari satadina mah hayang beda ti batur kitu. Ai beda ti batur teh ulah kitu-kitu teuing atuh. Neangan warna teh ulah nu kitu di jero mah komo di jero atuh. Neangan warna nu cerah, anu caang cerah, warna mah ulah nu hideung. Nu ungu atuh. Ungu. Sarua keneh atuh poek. Ai ungu mah gelap mungkin teh. Gelap mah atuh meureun lamun hujan Akang. Eta mah bentar atuh buludug galedeg eta mah ngaranna. Heueuh kita gelap, ngan eta mah gelap buludug keur hujan gitu mah. Cik atuh warna teh lamun nya teh boga duit teh anu ieu bodas teh mode kieu deui. Atawa naonnya koneng. Ulah kita koneng mah tidak eta iyalah bodas atawa pokoknya anu cerah-cerah lah gitu. Geus bodas lah ngara aman mah. Tuh ya caangan ku bodas mah. Asa ku ungu nu alus mah Kang. Eta ungu di ungu deui. Asa bakal beda gitu suasana teh. Pasti beda nanti poek gitu. Ku ungu banyak. Komo unguna ungu bengep juga nu kateungel mana. Atuh kan aya lampu Kang. Masih aya lampu ge anger atuh nyi. Anger poek katingalina ai ku ungu mah. Kan aya warna-warna nu gelap nyerep nih, nyerep karena non si cahaya lampu teh nyerep gitu. Jadi moal dicat wae ieu teh. Moal lah, temen eueuh catna ge. Bere lagi meuli teu boga duit. Keun ulah kieu nah. Atuh meureunan lebaran teh moal anehnya Kang. Ayeuna nama urang teh. Mau aneh kumaha? Imah teu dicet. Baju bedug can kabeuli. Kue can aya. Udah sagala ge kudu duit atuh nyi. Lamun aya duit mah kabeh kabeuli, kue kabeuli, baju kabeuli, imah kacet. Pan kana mah keur teu boga duit jadi wayahna rada prihatin. Nya Kang. Nyai miluan arisan teu tulus. Teu tulus, acan. Bisa jadi sih.